إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. Tukang sound punten treble efek paehan bae middle bae yentu bae kan itu jelas ke treble efek ehok paehan middle bae nah ieu bae hampura bunya ulama lain terlambat ulah nyodorkeun ka panitia hayang setengah 10 apa hayang jam 11. Panitia mentana jam 11 jadi pula datang jam 11. Padahal pula tadi setengah jam 8 pula ceramah di Sandi. Ngeunana mah ka dieu mun pula ka ditu heula jam panitia mentana jam 11 jadi hampura Pak ulama nyumpuran ka hayang panitia. Nu penting mah datang. Nu hayang ngaji mah jam 3 ge tungguan. Nonton dangdut eureun subuh teu ngomong. Aduh, doakeun ulah sing sehat ya. Rumah tangga hampir 20 tahun tapi can boga anak harap pamajikan doakan akan 5. Hadirin rahimakumullah, sedih lamun dicaritakeun mah masjid gede anu berjamaah subuh beungeut eta bae. Ingat ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah di kuburna di negara Baghdad di kota Najaf. Sayyidina Ali ieu minantu Kangjeng Rasulullah. Diangkat dari wali ku Allah lain ku pedah nepotisme, lain ku pedah eta mah mun saha ya minantu ka Nabi Muhammad. Henteu kitu henteu. Diangkat dari wali ku amalna Sayyidina Ali. Masyhur di kalangan para ulama, Sayyidina Ali gagah diangkat dari wali karena boga doa. Mana doanya? Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, di bahasa Arab ya.
Di bahasa Indonesia kan merah. Doang iya kan di orang peci, di Arab makan wadahulu. Aduh, ampura bu, kena enggak sih. Ayo nanya tadi, kaji sorban ketinggalan. Ayo mah udah pakai sorban. Bula-bula siapa majikan aja sok ngomong baik ya. Satu kali-kali sih lah udah ceramah datang sih nyeni. Buang batu pakai sorban, pakai imamah, pakai udang. Atau cek ayo beungeut kieu. Kan ieu mah lain beungeut ulama, beungeut parkir Alfa. Dia mah teu nyaho. Tadi bae dia ngajebut aing di gapura di ditu. Lain nyamburkeun sasalaman kalah nanya, kiai lain. Iya, kudu salah lain panitia. Beungeut aing kurang memadai. Allahu Akbar. Hampura punya. Aku coba aing mun make udang ho. Lain mun udang linceng ke. Gede ka hulu. Geus lah apa adanya bae lah. Nek kumaha ge ya kitu mah kitu bae. Geus kieu bae nya. Yang pada sari dulur marahnya ho. Dia malah ini dong kurang caang deh. Tadi gaya nusa salaman kai, cerik awewe sudah dia bogor suku nak layak wae. Ya Rabbi, ampurannya mudah-mudahan berkah rajaban ieu urang ku Allah ditaekeun rasa resep kana ibadah. Atuh resep bae resep bae nya. Wow, sepertinya dia kagugu. Awas nak miis dah. Bu, punten. Allahu Akbar. Terus penting baca gerak hiji hayang naik rasa resep karena iman. Katakan jalan mama, kena resep lah. Mun abdi aya santri anyar, karena langsung dititah ngaji, dalam macan betah. Kena betah deh. Rencana Pak Haji rek melem masjid enggak? Kena betah deh. Ya Rabbi kafani punten ya. Sudah sugan bae urang katepaan ku Sayyidina Ali ya. Allahu Akbar. Eta di Sayyidina Ali mah jarah, teu bisa diu, kan urang mah jarah, belum penyang lah. Iya lah. Boy api. Di Sayyidina Ali mah jarah kejelas. Ampura para kiai pani tadi disebutkeun ya. Lamun teu diedankeun moal enak. Kalau edankeun bae geus lah. Aku dasar lagi melain beget-beget tukang aja, beget-beget sembako kieu. Jadi di Sayyidina Ali di kota Najaf kurang lebih perjalanan 4 jam ke kota Baghdad. Harus biniam abah anyar kene kula jarah di Baghdad. Ternyata di Baghdad mah masyaallah lalakina kararase awena geulis eta anu di pom ge nu pamberean pomnya. Geulis lamun aing teh jeung pamajikan ngendong di pom aing dah. Waktu kula di kota Najaf teh aya parawan ka opatan nyampeurkeun kula suganda mereka nanya naon bae mereka dipoto eran cek aing di lembur teh paling di dieu mah aing loba yang dipoto ditanya ke kula kenapa kayak artis bukan wajah bapak langka. Jadi di Sayyidina Ali mah urang lamun zarah teh ya aku bari lempang gitu dua orang jarah di makam Rasul ya bari lempang atuh eureun we atuh disuruhkeun ku batur aya Haris nu ngajagan ngagebahan boro-boro bisa diu urang nangtung bae ngaran didorongkeun ku batur masyaallah poharanya magnetna kitu pohara nu jarah teh magnet pohara batur mah pemangwakan jarah nage hatina mah meureun minta sapaat kumaha urang menetokeun we saya mah ieu eta kacau. Iya ini disebut kacau. Iya ya, efek gara-gara ngajuru tadi adakan pohon makan. Iya. Iya ini kan disebut kacau deh kamu. Iya ya.
Ayo menang BLT lu sok ngajabrak ka mana. Doanya dengekeun ku kabehan ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Bahasa urang mah Gusti cekap hati abdi mah geus puas, hati abdi mah geus bangga. Abdi gaduh pangeran Gusti Allah. Urang mah boro-boro ngomong, kapikiran henteu aya ngomong kitu. Pan urang mah lain teh tahanan. Bedak mun imah aing dong-dong-dongon. Imah 3 tingkat misal luhur beurit hadap bebek. Bedak mun aing boga mobil Jero enak. Misalnya urang mah banggana kudu kana itu ku barang-barang anu bakal ditinggalkeun ku urang, bener teu? Coba pernah kapikiran teu doang Sayyidina Ali nyieun doa Gusti abdi bangga boga Gusti. Abdi bangga boga pangeran sa Allah bangga abdi bangga. Boro-boro nyieun doa kitu, kapikiran ieu teh sakitu kapikiran. Bangga boga Allah. Boro-boro aya rasa kitu ngomong lagi tepung, teu kapikiran malahan mah. Nya diomong, sebab nu diomong ka sakitu, iraha dong kabajikan deung-deungeun, beuheung make korong misalnya. Ya kan? Aju ngomong nak kieu pan. Beuh, masyaallah nya aing mah boga salaki, abelenjong. Batur mah lebaran jeung daging aing mah auco make ontong. Kolot kana beungeut anak eta. Jadi nu aya dina polona teh hakan dangdan ya. Eta doang hakan dangdan pakaian, hakan dangdan pakaian. Eta bae nu libek dina otakna teh ya. Matakan beung hareuh henteu kolot teh kana beungeut. Wow, ada makhluk langka yang hadir pula. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bener tak urang itu kan? Urang mah kebanggaan. Lu di pasantren bae ge dah. Bedak aing nek ngahikmat ke dah supaya boga mobil supaya BHS ke jelema carium tangan kain. Jadi otakna karo kitu we otakna pihinaeun bae. Teu kapikir iraha hayang jadi bebene Allah. Iraha hayang bisa salat mesra jeung Allah dalam kehening. Kita kadang-kadang hidup dalam keramaian tapi hatinya tak luput dari kesepian. Sepi itu bukan ketikanya semuanya telah meninggalkan pergi. Sepi itu bukan ketika kamu sedang sendiri. Sepi itu ketika tidak ada Allah di dalam hati. Dasar kawin dijodohkeun, nek menta cerai anak geus 3, ya jereuneuh deui. Bertahan sulit, pergi pun sakit. Peci hadaekeun. Tadi nyebut kacau. Ayeuna geus tangah hadaekeun peci. Kira mah tah muka sampil. Terus maksud lu apa? Lapor ketua. Allah. So. Iya bener teh karasa ke urang. Pan urang mah kapit boro-boro boga doa kos kitu Gusti abdi bangga karena boga Gusti. Abdi bangga karena boga Allah. Abdi puas karena boga Allah. Kapikiran henteu aya ngomong gitu. Nu aya nyalahkeun pangeran. Kedeung-kedeung di mana keadilanmu? Nah, asnan dia lah ngahuntu. Aya orang filsafat, aya budak mahasiswa filsafat datang anu aing. Ngomong kieu, Pak Kiai, ayo kita adu argumen.
Maksudnya kumaha? Allah adil 1000%, hakul yakin, tidak ada keraguan, la syak. Di mana keadilan Allah? Kenapa ketika Allah bicara adil, kok ayat tangkal walu? Maksudnya kumaha tangkal walu? Apa Allah gak kasihan? Buahna gede, kok tangkalna leutik, batu kot melek, sampai ditulak. Ih, si kain ieu budak nyalutak bae. Ulah geura jawab malaikat geus dicekek sia. Waing bae haji asep. Oh berarti menurut saya kumaha? Oh kieu kahayang kula mah ya. Buahna gede, atuh tangkalna gede, supaya batur karunya bae gitu. Cuma mereka kan tanggal walu masuk ditulak lele, pakai gantar supaya muih gitu tah. Oh berarti menurut sia Allah nyeun tangkal walu detik ai buahna gede berarti adil. Aduh lah. Karunya lah cenah. Bebadak kegedean, tidak sepadan dengan kemampuan. Oh berarti kesimpulanna kieu menurut sia Allah eta lamun buahna gede, tangkalna pun gede. Oh mun tangkal leutik buahna leutik. Oh karunya. Oh bagus. Terus aing sholat teh tungguan. Aing munajat teh bagus sih. Kalawan beungeut sia kitu. Kaji cenah rek misalnya, kebenaran pan tukang di malaikat takal hasem. Menang ampar, sudah takal hasem. Angin gede. Aya buah hasem minggang karena mata malaikat. Aing beres sholat pagi teh amteu takal hasem. Pancing aing sana sumudang. Oh iya katinggang buah hasem. Sakabal sholat geus dijawab ku Gusti. Cik sia mun tangkal gede, buah kudu gede. Untung buahna leutik. Mun buahna gede, ginyur hulu dia. Iya be. Oplok dia ngomong pangeran teu adil. Aing karak munajat doang geus dijawab dia ku Gusti. Coba anu di dieu boga rencana rek bunuh diri ngacung. Kan akhirnya kan loba korban Bang Emo. Saya berjanji kalau tidak bisa bayar Bang Emo akan menjual kantor desa. Nurek bunuh diri kan gitu awalnya. Lieur geus mangga hutangna teu bebeja ka salaki. Ajuku Bang Emo kan diancam, Aisyah mun teu bayar bejakeun ka salaki sia. Terus aing bunuh diri bae lah. Eta nu bunuh diri itu terdorong dari rasa aku sudah tidak berguna. Mayar Bang Emo bae teu kabayar. Geus anak dua sai mah keneh jeung mitoha. Malu. Isin. Terus lah bunuh diri bae. Pernah anu rek bunuh diri ditanya ku aing, "Kurang sebelum diri, ngapain itu kalau tidak berguna?" Edan teu berguna. Aisyah di tungguan lele cek aing. Ampura para kiai, abdi mah lain bobodor, abdi mah keur ngaji tauhid, ngeun versina versi awam. Lamun lain langsung dibejakeun pangdur ila nafsika summa taqili mau anjaman tuan dapat kiai datang haji terseru kan itu baca sia tanpa sadar paling segera digini di bawah kalam bawah sadar saya di bawah ngaji. Makanya ceramah itu bukan tentang merangkai kata tapi bagaimana bisa mendapatkan chemistry-nya bos. Yang sulit itu eta kena eta mindset. Manusia itu punya hati itu hanya bisa disentuh dengan hati bos. Emang aing kita tadi bobodor itu aing maksudnya cahkeun kerik tauhid siang ngaji tauhid beak sanusi beak sifatul awam tapi ka Allah suudzon bae istighfarnya begitu ya. Tapi siang ngaji teu begung baca alam taro, dia asal ke dalam nasroh. Ditanya surat apa Pak Haji baru dengar? Oh surat 2 alam. Mereka alam taro ke dalam nasroh. Jaku bodoh teh amaran. Kuli beberang peuting.
tapi hatena ka Allah husnudon, bagus sangka. Teu wani nyebut adil, teu wani ngagorengkeun Allah. Allah mah bagus bae. Gagah sia teh. Jangan merasa diri kita paling sial sampai kamu punya rencana mau bunuh diri. Ada yang lebih sial dari kita, tapi mulutnya tidak seberisik kita. Kamu tuh terlalu berisik, tahu nggak? Udah bilang kacau, udah bilang peci dendek. Mau kamu apa? Ampura, dari mana nih Kiai? Nyepan penceramah ke stilu. Iya, lamun teu kieu muyang kana hulu di dalam langsung kabeh. Ini malah mungkin di hulu ieu. Makanya kita harus bisa memberikan dengan nuansa yang berbeda. Ya minimal kita tidak kolong lah. Tahu kolong nggak? Belakok Samidin itu di muka piamuan gitu. You know? Kita ini makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Allah itu terlalu baik, bos. Kamu yang tidak paham, bukan Allah yang tidak ngerti. Masih banyak sikap Allah yang masih gagal kau pahami. Syekh Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Qadir ibni Athaillah Sekandariah mengatakan, innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fi. Ketika Allah ngasih ujian, ketika Allah ngasih beban, bukan Allah jahat, tapi kamu yang belum ngerti dengan sifat Allah, dengan sikap Allah. Ampura Pak, abdi baheula lamun teu ngaji ya kukolot dicangcang suku digantung ka luhur. Baheula mah aing hebat ka kolot, kok galak amat si kolot. Ayeuna mah aing geus kieu, nuhun. Ya aing lamun teu dikasaran jadi bajak laut, Bos. Bu, rekeun ya, pan emak kami mah eta anak gedak belang. Suka-suka main. Emak aing nganu ngajurukeun, it's okay. Iya, dan saha henteu. Abdi anak nomor kalima di dunia. Kabayang ibu musuh dedek. Eta Pak, di lamun teu kanyahoan teu ngaji. Dua poe teu ngaji sorogan. Ke suku diangkat ka luhur. Misalnya daerah Tambala mah erang-erang ku senter. Hulu dihadap, luang gawing we. Pan urang meta tulung ka indung, biasana ge bapak carakan ku indung ke di menang. Mi tulungan. Kumaha ngomongna? Ih, mi mah anak 16 kayak hiji mah moal kalangitan. Jadi aing mana digorowokan geus moal baperan. Tidak leutik geus biasa keras, jam. Jangan merasa kita paling sial. Karena ada makhluk Allah yang lebih sial daripada kita, tapi mereka masih mampu berhusnudzon kepada Allah. Mereka masih mampu berbaik sangka kepada Allah. Saha nu lebih sial daripada urang? Kutu. Kumaha teu leuwih sialna teh? Teteh nyiaran kutu anak. Eta mun manggih kutu pasti langsung ditinas kan? Pernah teu kutu nyieun status WA? Ya Allah, apa dosaku? Apa salahku sehingga orang yang menemukanku selalu ingin membunuhku? Cadreh yang status gitu. Dia lebih sial daripada hidup kita, tapi mulutnya nggak seberisik mulut kita. Karena kita bae undangan, mukaan amplop 2000 kabeh nyap dina medsos. Delekan ke main mun aya ngondang teu layar. Ayo macam nak kabar paling lot 15.000. Batur mah kain 2.000. Nah, tuh nambah. Merasa sial kan?
Tapi kamu masih hidup kan? Tidak ada yang minus kan? Kebayang nggak hidup? Aku ulas ya. Bobo boy Alin. Jelas. Wujud qidam mukhalafatul ilmu coba ge sapok wae teh ulah mikiran arif daksa kaminat tandir coba ulah mikiran hakaneun minumeun pikijeun dipakeun ari rapsaka sudah ya dek tak boleh ya dek kamu gak bakalan kuat dek arif daksa kaminat tandir berhenti capek mikirin urusan hakaneun minuman pakaian coba tafakur yuk kumaha carana supaya kalbu urang ulah sampai nyalahkeun Allah terus itu bae gagah beus ya pokona mereka jadi piwalian mah itu bae lah ulah gerang ngomong macam-macam ngawal geus kitu bae ulah suudzon ka Allah bae ya aya deui leuwih parah leuwih sial reungit kajeun teh reungit aya dina pipil mitoha pasti tampil teh di mitoha can pernah reungit ngomong gitu kenapa sih mereka harus sareukseut kepadaku sareukseut mah bahasa Arab dah apa itu sareukseut bosen sareukseut itu behewangeun tahu sareukseut iya mudah-mudahan sing dicangkeun di kubur Allah lapar kang punten malah reungit pernah ngawe akain gitu kieu bahasana moal paham sih jalan-jalan dong biar kayak olang-olang saya tak mau kodek bincarung jangan ya dek eta reungit pernah ngawe akieu aja Sep coba bejakeun ka jelema teu puas kitu maehan aing ku dikeprok teu puas maehan aing ku digepuk ku ditampiling emang kurang gitu aku dah kuat aya nunyeun pabrik baygon sagala Kayaknya dipikir-pikir banyak. Tapi dia nggak pernah nyalahin Allah, bilang nggak adil. Mulutnya tidak seberisik mulut kamu. Masih banyak. Kiai mah begitu-gitu dipakai contoh. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Cik pangeran ge rametuk bae aya kira-kira manfaatan mah atuh poe diomongkeun cik pangeran atuh ieu lujeng pangeran aing mah. Wow, amazing. Samadak asal acara euy. Senang ya. Kita
Lojor amat kan. Ya, kepingin ya. Đâu có nát mất cây còn mất cái mất nghe có mất cái mungkin swing riuhnya terus pada datang kepentingan ditanya kenapa pada kabat yang macet lalu hari macet wih macet di mana si enak bener orang mobil aing kalangan turun nabrak bebek ulah dia swing RW swing kapilih dia jadi RW sambutan cik RW ibu pilih jadi RW Abi berkata ke ibu-ibu, lo tambah lu RW ku anti. Saya sih otak-otak sempak ya. Senang ya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui. Maka arek nanya ka ibu-ibu, ridho henteu di RW ku abdi. Hiji nu leuwih sial ti urang kutu reungit. Aya deui naon? Utu decing, ucing. Kucing mah sana-sana kucing. Email, iya ya lamun sakola ditanggung BPJS iya ya. Punten jebot. Kucing email. Engkana mah embek kermeu ieu. Kan kebok kerbau, embek kermeu. Bu, cenah sok aya ngomong kieu. Insyaallah aing mah hirup susah, balangsa. Kadang isuk dahar, sore mah henteu. Tapi kan masih dahar kan? Terus lamun dahar pernah teu? Saura acok-acok kadua mangkok henteu kan? Tuh, ngadengekeun makhlukna batu ucing. Setia dia. Kita tuh harus banyak belajar tentang kasih sayang dari kucing. Kucing mindah ke anak ke timur ke barat, dia jatuh ke digegel. Getian itu. Kan gigitnya gigit saya. Duh, kaheleung aduh. Dong kembali mes mah. Allahu Akbar. Kucing leuwih parah ti urang. Urang mah dahar isuk sore henteu, tapi masih bisa dahar keneh kan? Masih bisa ngising keneh kan? Can pernah urang mah ngadahar kejo aclok-aclokan. Oh, cenah urang mah dahar ngepung kejo heula. Lihat kucing, lebih rumit untuk makan saja rumit bagi dia. Oke, itu. Kucing sieun kana cai, geura lamun kucing pasea banyur, kalau batam. Kucing teu bisa ngojai, bener teu? Nu aneh. Hakaneuna lauk, aya di jalan cai. Kabayang tuh, untuk makan saja aku harus bunuh diri. Apa enggak rumit, bos? Benar enggak? Tapi dia enggak pernah berisik seperti kamu. Ya. Dia lebih percaya dengan Tuhan yang menciptakannya. Kalian mengatakan aku tidak mungkin bisa makan, aku mustahil bisa makan karena makananku ikan ada di dalam air, sementara aku takut air, tidak bisa berenang di air. Itu menurut kalian. Aku lebih mengedepankan sugesti dan keyakinan ketimbang akal logika yang kadang-kadang sesat. Aku lebih percaya Tuhanku, tidak mungkin Allah ciptakanku tanpa dengan rizkinya mengalir. Berangkat air, beak dia akan uji. Coba Allah. Coba ya, kamu kurang nyebut Allah, gerak bayangkeun 20 wujud, idam, bako, mukhalafat, udrot, iroda. Ulah nanaeun nyepelekeun Allah. Aing banyak heueuh beunghang. Koreh-koreh cok aing mah. Dulu itu yang mata keranjang laki-laki, sekarang yang mata keranjang wanita, tetep aya keranjang kuning. Coba Allah.
Sayyidina Ali membuat suatu doa, ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Ya Allah, aku bangga punya engkau. Bukan tanpa alasan dong. Bukan tanpa asbab, men. Kan ada hukum kausa primat, ada sebab dan akibat. Disebutnya dilalah lah ilmu mantek. Disebutnya korena nama lagohma. Temungkin ayat asep lamun dawasana. Kunaon hidup bau oh angin nabrak tai. Siapa itu jelas koplok. Dia kepikiran hulu dia. Kan hayang ngisi, tai teh keluar, angin heula. Karena hidup. Kan eta meureun lamun kurang dipraktekkeun mah ya, digelar perkara. Si angin teh punten tai mayuna. Berarti angin nabrak tai. Makanya hidup bau. Kamu yang tidak jelas. Ya iyalah, apa yang hidung baju putih dong teh cak-cak. Kenapa yang disebut jelas? Sakit majurug, sakit toren. Ih, perkara sih orang aja tahu ini. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban. Gusti bangga jadi Gusti. Sohor aina boga Allah. Pan urang mah sohor ha? Boga gelang Singapura. Apa ngajen sih we? Sohor boga gelang. Buat dia nyongkeun beli baso. Buara duit baso. Cik tukang baso hunduna emas beli. Sohor ku boga gelang kali-kali guys sohor boga Allah. La ilaha illallah. Hikmatnya ini makanan ceng. Iya pemuda misal Kiai abdi mah KTP doang Islam seumur hidup. Abdi mah tara salat, tara ngaji, tara jumat. Tapi abdi lamun di lembur aya pengajian kos ieu, abdi sok ngadanaan, abdi sok jadi donaturna, abdi kanggo gulukeun. Insyaallah ceng eta ge aya Nur Muhammad keneh. Urang mah panjang tali arisan bae kiainya. Tugas kiai mah ulah sok ngagoreng jelema dusu ngaendahkeun nu goreng tadina. Kan bahasa Nabi Rasul di utami makarimal akhlak bukan untuk membakar sampah tapi untuk mendaur ulang sampah. Orang jahat masih punya masa depan, orang soleh pasti punya masa lalu yang kelam. Pendosa tidak akan selamanya menjadi pendosa. Bahkan air hujan yang putih jernih bening berasal dari awan yang tebal hitam pekat. Kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Naon kieu jelas. Abdi sok nyarios. Ulah sok hewa kanu tilok salat. Hewa ge kana kalakuan abe teu salat. Ulah hewa ka jelema cuahaan. Punten nya, misal aya awewe Badung di jalannya. Ulah sok kahina. Siap di kang teu bener. Ulah. Bisi nepa ka sia, bisi ka anak sia, bisi ka adi sia. Puyuhan tanda pege. Udah kumaha hewa ge kana kalakuan. Ulah hewa ka jelema nya. Paham? Kudu sifat kasih sayang na gede. Lamun Nabi Muhammad ka jelema teu kasih sayang moal datang Islam kana ngela dah. Gusti Nu Maha Agung. Kadu tilok sok ulah hewa. Hewa teh kana kalakuan bae. Teu meunang hewa ka jelema. Ya buktina mah nu tilok salat ge aya manfaatan ieu dah. Ya buktina mah lebahe nu pae mah nu gali kuburan mah dan tilok salat. Kiai mah jeung saling membagi amplop di masjid. Padahal jalma nu boga cita-cita hayang jadi penjahat tuh. Kabeh hayang jadi kiai, coba tanya budak TK. Apa cita-citamu? Aku ingin menjadi culik. Tuh kan?
Ingin jadi presiden, bang Pak. Ingin menjadi dokter, ngisinya helm, udah. Jangan. Tapi kenapa pada kenyataannya di lapangan mereka itu jahat, bertabrakan dengan syariat Allah? Kita jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus lebih ke memahami latar belakang, lingkungan, benar tuh. Ini anak kiai kadang-kadang sholat hese diaturnya. Ustaz bae kamari kan main. Haji abdi teh kokolot lembur, abdi jeung lembur ke kolotan abdi. Abdi mah ieu isin ku anak. Isin naon? Atuh heueuh dititah salat bae cenah teu urut. Coba haji minta jampe supaya dititah salat anak nurun. Atuh mah aya kursi bae kunaon? Aya tadi baca kursina dibabukeun ka urang. Paeh. Ini lo tinggal bayang, kalau tinggal hayang. Tahu ada setan nah. Lah, karak sapotong ya doana. Ih. Setelah jam 11:12. Iya, tuh mau ngomong doa. Tadi ke panitia aing sekali tak ke panitia. Kalau komentar jam 11, aing canda sawit pik bae. Jam 11 lagi cek aing. Kamu lucu deh. Haji, gimana kene? Jangan banget. Udah jadi telepon kan. Haji, aku datang lagi butuh tolong. Aduh lah kita dong, ada tinggal balik kona, undang mengarah kok gaya. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Oh nikmat Gusti. Horeng Sayyidina Ali mana ya Allah baik mah. Lu kadang ieu mah teu dipikiran ge ngarti sorangan ieu. Jika ada pemisahan kan dia nyetrumai kan kita jadi teh. Ampun. Ayo ieu lagi. Kiu. Kemurabunya, yang penting orang senang benak tuh. Kan kaubaran ya, tadi mah beus kesangting. Kaubaran lah ini malah. Oh, jadi aja sebelum terlambat. Ya, pikir saudara ya. Wa kafani akhron an akuna laka abdan. Gusti bangga abdi mah. Kunaon banggana? Karena abdi dijieun hamba Gusti. Sohor boga Allah, sohor jadi hamba Allah. Keren anaknya. Boro-boro nyen doa kitu teh kapikiran gitu teh. Urang mah pun yang jampe, hayang tuturak dikadek. Lah, iya, jangan gelepok nih mah jangan geuneuh heula. Ditanya ya. Tekudu hayang tuturak ditembak, boga hapur dua ke kandel. Tembak ngebul. Hapur muncrat. Lah, jawaraan lah. Jika juga terusung gigituan. Jabuk kira mah jawara gede, dicap tai kotok mah jengkeng. Haha dulu. Urunan henteu dulu. Eta doa jangkepnya. Lamun goloknya mah jeung sarangkana he. Lamun bautna mah jeung embun eta sekali teh. Sok, deket. Ya Robbi, kumaha? Ya Robbi. Kafani. Izzan.
antakuna li robban wakafani fakhron an akuna laka abdan. Bukan naon sih, bukan Allah. Cabuk sih koy, cabut ke Allah. Aw. Mana minta duit, duk ke Allah. Keren kan? Pak Abi keletiknya, ting dan nanya gitu. Etok tak. Batuk aja. Minum kopi merendahkan penyakit batuk, belas sakit berlanjut bukan dokter. Em đặt nó thì ngán chứ bener ya. Padahal di kudu kieu meureun. Ieu mah ngaji ka hati kudu kolot teh hati budak ora aya hubungan hati budak. Ieu mah hati budak ora cikolot teu asup di maka kolot mah. Terus kabeh mah kudu ngarti. Abdi keur leutik tuh. 8 tahun lah lagi imut-imut waktu itu. Tuh, siapa pan kain hewan ya. Pulau be aing senang delen. Bu, eta kita nulis lafzul jalalah, kita nulis lapan Allahnya tidak tembok. Allah. Ajuk ka kami, ayo cek bagian sia cenah enak. Kalau total, tembok loh. Tah nempokeun lapan Allah. Sampai setengah jam, haju eta teu meunang ngicep, teu meunang kieu. Baheula mah nya, kalau baheula mah teu ngomong tarekat teh nya. Praktek bae kitu. Nu aya macan ngeuna naon. Tapi menyeramkan teh lain. Asa-asup tarekat teh menyeramkan. Lain sok daek tahlil, curug daek, curug hiji. Ngerem bae. Kalau teu boga duit. Dia pun mujikeun ye. Atuh biasa bae batur batas maghrib mujikeun we. Urang mah cenah ulah ke. Urang mah ronde kedua bae mujikeun. Urang mah grup. Ulah menyeramkan ya, biasa bae sih. Sebab wajibna bertorikoh sarua jeung wajibna urang belajar parukunan. Pas umur balik kan fardu ain. Jadi biasa baik, jangan menyeramkan dibuat seakan-akan kamu itu asing bagi orang lain. Bisi-bisi. Kalau hebat mah jangan bertorikoh, tapi batur teh naon mah bertorikoh, tapi aya harokatna, aya gerakan bisa ngagerakeun masyarakat daekeun berjamaah. Imah mereka tos sorangan bae, kayak di surga saya sorangan bae, masa kesal. Nabi Adam di surga sorangan, mentanam ibu Hawa, sia deui nabi lain teu kapilih. Ya, biasa baik sih. Biasa baik normal baik. Ai kolot baheula mah tidak ngomong tarekat teh ya. Nyaho praktek bae sih. Tarekat itu tarekat teh. Itu bisa ngagerakeun masyarakat. Masyarakat nu terek ngaji. Ai nama sasahan bade gidekeun buah. Tarekat mereka sungguh budak goblok. Ngaji lah bener lah. Ngaji bener. Tarekat atuh bari ngaji, kam kudu dina beureum. Lamun nek sadiliah teh apa kita papakhirna diaji lah ulah kacapak. Mereka tongkol nyalah-nyalahkeun batu bae. Jelas. Si aja asa kudu ngomong ih. Kadang-kadang pelakuna ustaz. Aja ustaz ieu nek ngomong teu bisa ieu. Wani. Terima kasih ya. Bener. Hirup kene kan. Coba Allah itu. Dekol. Halo. Kita nyian lapan Allah di tembok. Kita di polototan kieu. Setengah jam. Teu meunang ngicep. Hadur keur kieu ge cimataan. Teu meunang ngicep betul. Oh, kayak kado. Dari ini kalau enggak tuh. Kami nanya kalau Pak, dia naon dia?
Naon-naonan supaya otak saya ingat ka Allah bae. Udah kadang-kadang duit. Duit bae. Coba kalau bae saya ingat nah. Bisa buat malam ya. Ieu anak-anak tidak ngomong motor kan buat malam. Sok diajar teh Allah. Eta geus ami eta encan akil balik encan. Allah. Rokok teh. Atau emang lagi dalam liar ieu. Aduh mata teh Allah bae. Pokoknya pakai edaran ku Allah, enggak edaran ku Allah mah. Mun ka edaran ku dunia eta ngaranna majnun. Ai ka edaran ku Allah mah majnun. Bagus. Ditanya, Abu Adam kenapa? Oh deui. Coba Allah. Itu banyak laguna. Laguna apa? Allah. Allah. Cik salaki. Neng, mana tapi Allah. Siap kurang Allah. Daripada saya nyanyi itu jelas. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku mungkin nasib ini surat tantanganku harus sabar. Jangan kebehannya. Sedang lah, sakit. Coba Allah. Apa sih kita hanya jasad? Ulah sohornya, ulah gede hulu bisa tasuk helm. Kita mah apa tuh? Kita ini hanya jasad bokrok yang hanya dititipi ruh. Ketika ruh diambil oleh Allah, jasad kamu tidak ada gunanya, kawan. Allah itu banyak kasih jalan, cuman kamu yang nggak mau jalan. Nggak perlu memaksakan orang agar menyukai kita selamanya. Yang cinta pasti dari jalan, yang tidak cinta pasti dari alasan. Allah. Ceng muji ceng. Allah. Panpaing tadi dibaca ayat tadi baru atur sil. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika dan seterusnya. Jalan mama eling ka pangeran, keboga nyeri, keboga masalah. Berangguhan Allah. Di mana sih yang senang Allah. Ayat tangan dan malam pertama ku saking mirasa Allah. So, bebarengan ya Rabbi kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, abdi mah bangga boga Allah. Ya Allah, abdi bangga jadi hamba Allah. Cukup ngaji segitu baiknya. Seperti pamajikan gawe jika mah musyawarah keunun. Hampura kapara panitia kula tadi geus nyieun kesang tiis ya. Nya kabehan hampurannya ke program balik channel bos. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.